Yeun wayang golek gareng baraya tah ieu teh wayang golek gareng pesenan ti Kang Joko anu ti Bandung tah. Ieu meureunan pesenanana urang hanca baraya tah ieu. Tah ieu teh proses ngabakalan keneh baraya ieu bakalan tina tina kayu golondongan. Hapunten maksud teh kai sanes awi meureunan nya. Tah ayeuna urang pikeun pibeheungeunana biasa urang papasan ieu teh supados kaluhurna engke teh tiasa didamel tah ayeuna geus dugi kana pibeungeuten ieu teh. Tah ieu pola pibeungeuteunnana gareng tah rada jeroan naon ngaragajina tah ieu margi meureunan gareng mah irungna teh ngabendul nya janten kedah rada ageng kitu rada jero oge urang ngaragajina tah ayeuna urang pikeun piceulieun oge sami ieu teh masih keneh ageng baraya tah ukuran gareng mah pan ieu teh ageng pisan gitu. Tah kumarig kitu urang ayeuna papasan deui tah ieu teh ari bakalan mah kedahna kitu ulah ukuran jadi gitu janten engke di mana ukuran jadi teh langkung seueur space gitu upami di agengan heula mah gitu janten laluasa engke ngarautna bilih kurang ka ditu kurang ka dieu usar geserna janten spacena teh seueur kitu tah barayanya. Oge ieu teh bahanna sakedik informasi nyata bahan anu diangge ieu teh bahan kai albasiah namina teh. Atanapi di kuring mah nyata di Bogor khususna kai jeungjing kitu tah. Kai jeungjing upami di mana-mana mah aya kai naon bawa namina tapi kan barangna mah ya ieu keneh gitu. Janten ukur beda dina ngaran wungkul tah beres ngabakalan ayeuna urang kana ngaraut. Urang jadikeun baraya ieu teh wayang golek gareng teh tuh ayeuna urang nuju ngarautan anu tadi dibakalan teh tah urang raut urang bentuk beungeutna kumargi ieu mah meureunan secara ieu mah ukiranana henteu jiga wayang-wayang satria Ponggawa kitu janten tiasa didugdag, tiasa di kebut gitulah istilahna nya. Janten tuh ieu tos mangrupa baraya tuh tos ngajirim bebentukanana ieu wayang golek gareng tah. Janten kieu meureunan baraya teras wae urang jadikeun ieu teh tah teras urang alitan deui ieu teh masih keneh kembu tah urang bentuk oge anu sanesna gitu anu kira-kirana matak sareukseuk kana panon gitu urang naon lalebah deui. Tah kieu meureunan baraya prosesna nya ti mimiti urang ngabakalan dugi ka mentahan ieu teh kantun meureunan engkena urang kana proses anu salajengna nyaeta proses ngadempul ngecet sareng meleng. Da lalampahan teh panjang keneh baraya tah ieu mah ringkasan meureunan dugi ka atahan gitu da ieu ge meureunan jadi ari atahan mah jeung tiasa diical ieu sakieu mah gitu atahan-atahan tah kitu baraya. Hatur nuhun parantos manco cag.